tulus. Teu mikir budak di imah leweh yang jajan kumaheun pabalatak. Kolot-kolot jeung geus aduh selingkuhan geus leuwih kolot ti aing wiwan daek maneh. Kang, Naon? Mas 5.000 teh jeung beli udud ya. Tuh, aya 200.000 tah. Naon ieu nyogok? Jeung beli udud. Tah kitu atuh sok atuh teruskeun aing ngarti mah. Agehan, Wah, Allah. Men. Saya men. Men. Awe nu peuting mah teu ngeunahnya men. Men. Peutingna mah awena hade men. Awakna men apa siga biola Itali men ayeuna men. Men gara-gara we awewe. Awewe nu ayeuna peutingna nya. Omah. Mana? goblok. Sia teh loba awewena. Sia. Mangga putus di kain. Nyai, maneh tulus isukan di kaleuweung teh? Nya tulus atuh mah da geus janji jeung babaturan. Ai maneh teh beunang dicarek meni eueuh kasieun. Sieun naon ari emak? Mana poek, mana bala. Geus biasa urang mah pan baheula ge begitu lahir disampakeun ku nu poek jeung bala ari emak. Anjir. Manggule eta dihareup ni rame aya naon ya? Oh, eta nu maot nih dadakan. Nah, bisa dadakan gitu. Emang penyakitan? Aya penyakitan nih. Penyakit naon? Romeheun. Goblok mah nya rorombeheun bisa maot. Ai mana romeheun ajar paru-paru. Anjir. Enggak penyakitan. Neng, kemana Neng? Ganeng tong neng-nengan. Nah, bet ngama kayak Neng. Samaruk aing teh nyaho. Sia salingkuh jeung tante-tante. Neng. Salingkuh ge demi kebaikan Neng. Kebaikan naon? Ari Neng. Duit nu mapare si tante kabeh pan dikanengkeun. Oh, gitu. Bisi Neng teu percaya. Hayu urang panggilna si tantena. Hayu. Hayu. Tapi omat Neng ngakuna adik-anya. Siap, nu penting mah cair. Neng, ieu kabogoh teh Neng. Naon sia naon da ieu mah indung aing. Mana sia mau anak aing ka dia? Jadi salila ieu teh sia teh morotan duit teh dibikeun anak-anak aing. Nyakeun bae atuh mak, da dibikin ka anak sorangan. Lain keun bae status aing liar sia teh. Oh belum teh. Nyingkah. Urang ku mama inung henteu bapak henteu itu. Bae inungna anakna. Mak, geus tilu poe ieu emak teh kunaon meuni murung wae, Mak. Nyai keur sarardih keur teu boga duit. Hidup itu cuman satu kali, Mak. Tong dibawa sedih. Bawa happy we, Mak. Da ngadua kalian mah teu sudi aing mah. Nah, Sok lila. Anjir. Mang Bule. Nah, di sidik-sidik teh tarang teh jiga benyo. Sidik aing keur mabok. Nabrak tiang listrik. Tuh nya, istimewana ciptaan Tuhan mah hade. Goblok ade kumaha maneh. Ieu tarang benyol kieu. Alus eta mah atuh kalakah benyo. Coba kaleng buatan Cina ditakopan kalakah kentom. Aing ngomong teh kosen ka kolot wae sok ya. Naon mak? Mun kudu guruan ka kebon di imah ge lega aya obrolan mah tuh. Lain jang ieu mah. Beusing emak jaga pindah, tak ieu tanah jual ku maneh. Lega teh. Lega ti ditu nepikeun ka ditu. Nah, wing teh apa emak? Tanah lega ieu emang nu emak? Lain ieu mah nu batur. Nah, atuh bet kita ngajual segala. Latihan di mana emak make beunghar. Ieu tanah jual ku maneh. Tarik teuing mah. Bahaya tarik teuing. Aing teh demi anak. Yeuh, Pak. Cing tepokeun batur atuh. Batur mah ka mall ulin teh. Ka pusat pembelanjaan ngan ieu makan ka saung jeung ka kebon. Mak. Naon? Ulah sok ngalengitkeun sejarah saung ieu, Mak. Ngalengitkeun naon? Yeuh. Lamun eueuh saung ieu moal jadi CR nih maneh teh. Oh, Mak.
Abi teh dijieuna di saung ieu. Banyak atuh ngaran abi teh Erni Saungwati. Anja. Mak, engke teh lamun abi kawin teh bakal aya nu mere duit teh ku salaki, Mak. Nya heueuh, di rasikoan, di imahan, di pakaian. Tetep ku salaki eta teh di rasikoan teh. Mun kitu mah tuh abi teh yang buru-buru kawin, Mak. Heueuh nya kari urang kawinkeun. Tapi mung hiji mah salakina Nah, saya teh hayang sabiriki. hayang loba, apa namanya loba anu ngaresikoanana. Anja. Minyak emak papanggih di dia. Heeh, di dia ya nih Is. Mak, jana cenah emak geus kawin deui. Geus nyai, alhamdulillah geus kawin deui. Kumaha nu ayeuna mah nya? Alhamdulillah nyai Satya deudeuh anu ayeuna moal aya duana. Alhamdulillah atunya. Heeh, matak mama mau waka di ruang can paeh mah. Mamanya balik ka ruang jelema hirup-hirup. Tah mak, lamun sore-sore kieu lintang di negara kieu teh, aduh teu wani. Naha? Jaga aya nu sorak eueuhan dan nu kieu teh. Ah eta mah anu atuh di berangan. Mun aya nu kitu lumpat buru-buru. Mana naon eta teh? Ya moal ada manuk atuh. Amah rek Satya nepi ka raha oge kaneng. Tapi naha ningan ama ngajak ulina menikah kebon wae lan teu kamu kitu teh. Neng, ayo neng yo ulin ka kebon teh mah sejuk ya baru romantis tinggal yo banyak bunga-bunga. Wah, eta mah lain romantis. Erek ku pada duit. Heueuh bener oge cek si emak. Kere sia mah. Malih cangcut ti aing, malih kotang ti aing, ari asina dibikeun ka batur. Dasar awe teu mik Goblok sia teh. Jadi salila ieu meulian cangcut alus teh dibikeunan ka batur, aya nu soek dikaaingkeun. Mantap sia. Mak, ari bahasa Arabna balanja naon, Mak? Iyalah atuh ini bakal lah. Ari bahasa Arabna hudang sare? Iyalah gum. Tah, ari bahasa Arabna mang boleh mandi? Mustahil. Nah, mustahil mah. Gatara mani isina anja. ente mah jeneng mah. Iya, ada